bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. Dadah. Oke guys, welcome back. Recommendation is here. Kembali lagi di the best channel ever guys. Kali ini sudah malam seperti biasa. Kalau kita malam-malam ngapain? Ditemani dengan Bapak Blacky. Nama Blacky Kamkil. Oke, jadi kita mau ngapain? Membagi-bagikan makanan. Oke, di sini kita mau bagi-bagiin. Jadi gini, kita tuh mau mensurvei dulu bencong-bencong yang di pinggir jalan. Apakah bulan puasa ini mereka itu ada atau enggak gitu? Ya, soalnya kita tuh mau membagikan sembako, bahan pangan. Jadi yang belum tahu, ini isinya apa nih? Batu bata. Batu ya guys. Nanti dilihat aja videonya pas kita masukin batu, sampah dalam ini. Hejal minu asa ayah hirup ulah lo bagaya peda anjen lo baharta ngahina kenu teboga hayang boga konten viral nepi ka teu boga moral polontong anu diumbar hirup teh ciga keur aral ngabagi-bagikeun sampah akhlak anjeun meuni rendah omat jaga eta tingkah bisi cilaka pamola anjeun ge minta hampura kasadaya jalma-jalma dina sosial media Tapi bohong ya. sadaya na dusta akhlak ciga teu nyakola pedah anjeunna waria sangeunana eta mata akhirna jadi cilaka pansalira teh manusia makhluk Allah nu kawasa sok geura minta hampura cing parat nepi hatena he anjeun anu tiluan hirup tong kamalinan anjeun bisa seserian ku tingkah nu ciga hewan sok buru minta hampura kasadaya jalma-jalma khusus nu jadi korbana bisi cilaka tungtungna hapunten abdinya dulur sanes bade ikut campur tapi urang kudu ngukur kana diri awak kujur pamugi ka dulur-dulur heug jadi bahan tafakur tong sok kumbar takabur bisi dimusuhan batur naudzubillah wa summa naudzubillahi min dalik. Sesungguhnya ketika orang yang mengumbar dengan segala keberaniannya, kesombongannya, sesungguhnya pada hakikatnya dia adalah orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wa summa naudzubillahi min dzalik. Semoga ada hikmah di balik semua kejadian ini untuk kita harus saling